Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Umam dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya ingin membacakan carpon yang berjudul Tangkal Duren. Wacin isu kira-kira waktuna ngantor. Pakowo jeung istrina nganterkeun surat undangan eta henteu make nitah anu sejen. Hal ieu di luar kebiasaan jalma jugala. Henteu ngajurugan padegana kalawan make mobil Mercy kelir baremna. Arinya nepikeun eta surat undangan ka sawatara jalma anu dimaksud pakades jeung satapna katripada jeung satapna ka tokoh-tokoh masyarakat anu dipiwona. Sigana ieu mangrupakeun aksi spontan rasa syukur Pakowo, alatan pancengkadan jeung keluarga Pa Basri. Tetanggana dianggap beres roes. Parantos sakitu lamina simkuring janten warga desa Bapa, tapi tacan uninga saha nami Bapa, saruan Nyonya Kowo sabari masihkeun undangan ka sekretaris desa. Bagian harepan amplop undangan memang tacan dibere ngaran anu dituju. Sim Abdi Gunawan, Bu mancana cengkat tina korsi, cong sasalaman jeung kadua samehna. Baris dicatat ngarahan teu hilap, sarua Nyonya Kowo Someah. Tuluy ngareret sabari emmut ka salakina sareng ieu Pa Gunawan. Uleman hiji deui punten pangdugikeun ka Pakades, ulah henteu sumping nya Pa, aya sakadi kakaulan. Tangtos baris didudukeun ku simkuring Bu Walon sekretaris desa henteu eleh sopan. Ngageleuyeuh imut aparat anu has kalawan refleks ngabeleyeun oge tina biwirna, kalawan ales rek ngaturkeun undangan saleuwihna. Pakowo jeung Nyonya pamit. Saidit marancana adegan-adegan pancekadan sengketa nu teu aya ceureuhna ngalakan deui dina wawangan pikeun sekretaris desa. Panyengkadan di kalangan intelek anu dianggap bubudaken, pikaseurieun oge nyieun jengkel para pangurus desa. Satuan 2 tahun nepi ka 3 tahun perang dingin antara Pakowo jeung tatanggana lumangsung. Ngan sakura gara-gara tangkal duren anu tuwuh ditapel wates palaratan ima arinyana. Unggal usum duren datang di luar laporan keamanan sejenna ngeunaan pancengkadaan tangkal duren pasti baris jadi bagian berkas anu numpuk di meja bagian keamanan desa. Kumaha ye Pak? Kentang garasi mobil kuring pepes deui, alungga Nyonya Kowo salaku pelapor. Pamenteuna katabong bendus sarannaha kakeheul. Patugas keamanan desa anu narima laporan geus ngalamun kana pasoalan ieu. Laporan anu datang ayeuna duka anu kasabaraha kalina. Sahara yakin baris ngalaman jalan buntu siga laporan-laporan anu datang samemehna. Soalannya boh Pakowo anu pagawe luhur tadi, oge pajalma anu borodo. Pikiran arinya kaya-kaya kahalangan lalangse poek. Masing-masing nembokeun kaangkuhan sawang-sawangan. Arinyana memang miharep bisa manggihan titik temu, tapi titik tolak pikeun nepi ka titik temu. Mangrupa musyawarah sajana mangkali-kali disarankeun teu kungsi dilaksanakeun. Aya wae alasan anu ngajadikeun arianya teu kungsi kapagih nepi ka pasoalan beuki ngayayay teu manggih tungtung, malahan beuki maruncing. Ngan bae pihak keamanan desa sabage aparat anu kudu tuhu kana kawajiban. Henteu meunang putus harepan dina nguruskeun rineka kasus di wilayah desana. Kasop laporan ti keluarga Pakowo nyarepan pasoalan ieu, saking kaliwat keheulna
Pak Kades kungsi mere bobolongan sangkan laporan diteruskan ke tingkat leuwih luhur nyaeta kepolisian. Lamun memang embung direngsekeun di tingkat desa tapi Pakowo nampik kahayanganna cukup direngsekeun di tingkat desa. Ulah nepi ka kepolisian Pak Kades, penta Pakowo. Isin ngan saukur persoalan alit pan. Leres alit tembal Pak Kades. Ku kituna simkuring meredi toleransi Pakowo sangkan legowo tepi ka kasus ieu tiasa direngsekeun di deui. Pakowo ngaheneng sajongongan tuluy ngomong. Ku cara ngatosan kasadaran Pak Basri nutuhan dahan tanggal durena. Naha hal eta senes toleransi. Pakowo mereman kuntung rokona kena asbak. Emutan simkuring Pak Kades langkung ngaratos kumaha hukumna lamun dahan-dahan hiji tangkal ngorondoy kapelaratan milik anu sejen. Sedengkeun dahan-dahan eta ngondang pibahayeuna ka si pemilik anu ngagadu eta pelaratan. Tuluy Pakowo leuwih semangat. Pak Kades unggek minangka paham kana dimaksud omongan semahna eta. Ngan bae anu henteu bae-bae jadi pikiran nyaeta kena sikap anu ditembokkeun Pakowo. Manehna sama sekali embuh ngelehan pikeun ngahontal kaunggulan. Upamana wae ku cara ngadatangkan imah Pak Basri. Tuluy menta kalawan hormat sangkan dek nutuh nebang sabagian dahan-dahan tangkal duren anu dianggap ngaganggu eta. Ieu mah henteu, malahan Pakowo siga ngarasa haram pikeun migawe kasumaha anu disarankeun ku Pak Kades eta. Dina hiji waktu ketua RT tempat Pakowo cicing kungsi oge mere saran kasurup kitu. Tapi ditampi kalawan jawabanna anu nyentung kana hate. Hah naon eta ngalahan anu menang eta eueuh dina kamus kuring celetukna bangun cebeup. Pementeu ketua RT harita ngan henteu we berem ceceu mah. Ti harita manehna lepas tangan tina pasoalan eta. Anu aya malah jadi atipati ka Pakowo. Masih kene leuheung panarimaan Pak Basri nalika naratas usulan Pakowo samemeh pasoalan ieu jadi urusan Pak Kades. Padahal Pak Basri koyas oge sabagai jalma maredeweng serta umaing alias kumaha dewek. Sanes simkuring napik Pak RT sabagai utusan Pakowo. Papak Pak Basri nalika dipanggilan dina hiji poe. Kuring miharepan Pakowo sorangan anu ngadatangkeun kuring. Emutan simkuring henteu kedah ngaluarkeun ongkos pikeun sakadar meutas wates pakarangan henteu kudu hese. Rengse Pakowo nepikeun maksudna. Urusan oge langsung rengse kuring hayang mere pelajaran ka urang kota eta. Sangkan henteu jumawa luhur hate. Sim abdi mung ngalaksanakeun tugas, carek Pak RT leuleuy. Upami parantos dilaksanakeun sanaos teu aya hasil simkuring ngaroos tanggal waler paratos beres. Pak Basri tangtos maklum naon artos tugas pikeun saruang aparat desa. Tuluy Pak RT mungkas omongan. Pikeun lempengan deui pasoalan kiwari geus nepi ka jalan buntu. Tangkal duren anu jadi akar pasoalan masih keneh ajeg di tempatna. Bangun anu ngatang unggal Pakowo nyarengkeun kalebah tangkal duren eta kaambekna naek. Nafsuna ngagolak komo deui lamun eta tangkal lebeut meupeuy ku buah. Dina jero hate manehna geus ngitung sabaraha siki keteng garisanna anu baris pepes. Dina amarahna anu keur ngajaul masih kene untung manehna ngan saukur nyokot bedil mimis segenap angin. Hiji-hiji pentil buah duren anu ngarantung dina dahan anu keberen ngorondoy ka garasi mobilna. Kumaha manehna diincer serta ditebangkeun hiji-hiji nepi ka barolong.
Teu henteu teu disangka-sangka pagawean jahil Pakowo katalingankeun ku anu boga tangkal ngan bae Pak Basri henteu walakaya. Teu bisa naon-naon lantaran pentil buah anu dibolongan ku pelor timah eta. Ayana di luar wilayahna Pak Basri saukur bisa nyidem kakeheul henteu ku cara leuwih nutup diri utamana ka Pakowo. Satuluyna obsesi nu kumalandang beuki nguaten kawani Pakowo kalawan nyoko kana sababab hukum nu lumaku. Gilig pikir manehna baris ngutek dahan-dahan duren anu nyorodoy kaasup palantaranana. Sejumlah surat geus dikirimkeun ka pihak anu boga kepentingan, Pak Basri utamana jeung Pak Kades sabage tembusan. Hajangkalna dina waktuna dahan-dahan duren ditekuk. Pak Basri henteu hadir alesan manehna keur sibuk di sakola, padahal ngarepan bukti nyen manehna tetep henteu panuju kana sikep Pakowo neuteuk dahan-dahan tangkal duren milikna. Sanajan kitu manehna sadar sikep Pakowo geus bener nurutkeun hukum. Teu lila ti hartina cidir sapir nepi ka alamat kantor Kades manehna ngarasa dongkol lantaran dilengkahan aparat desa. Hak asasina ngarasa dileleyek. Maneh wani pisan nutuhan dahan-dahan duren tanpa panguluyuan kuring anu bogana. Sabaraha maneh dibayar? Maneh sabage petugas arek berat sebeleuh lantaran manehna jalma beungar. Kitu emosi Pak Basri ngaborobot. Sakedap Pak, tapi pihak keamanan desa sabari nahan ka ambek. Kuring sabage bawahan sakadara nurut kana parentah atasan. Mangga ka Pak Kades upami bade ambek mah cerekna sabari ngoloyor indit. Sababaraha bulan geus kaliwat tapi sigana aya dahan-dahan pangaluhan anu teu kahontal sarta henteu kungsi katutuh. Lian ti eta dina tungtung dahan anu ditutuh. Selang kira-kira 2 tahun ti harita jaradi sirung deui. Malahan mah eta sirung-sirung teh geus bisa disebut dahan anyar. Tangtuna dina dahan-dahan anu anyar eta lamun geus cuduk kana usumna nya baruah deui. Sajalan jeung hal eta keteng-keteng garasi Pakowo loba anu bareulah sarta balacor deui tungtungna disusul ku perang deui. Nya kitu pasualan anu maekkeun waktu jeung pikiran tangtung mang taun-taun eta pamustunganana nepi oge kana kalimaksna. Nalika tangkal duren keun lebet ku buah salah sahijina murak sarta mepeskeun kenteng, nembus langit-langit garasi sarta gubrak ninggalan mobil Mercy anu diparkiran di jero nepi ka cetna baret-baret. Seup kesabaran kuring Pak Kades. Ayeuna mah teu langkung bade dicadak ka mana ieu pasualan, ceuk Pakowo sabari marasakeun laporan anu anyar. Rontogna hiji kaangkuhan ledek Pak Kades di jero hete. Mangga walon Pak Kades dinten ieu keneh laporan Pakowo baris diteruskeun ka kepolisian. Pakowo panuju gampang pisan isukna pihak kepolisian ngariksa langsung lokasi pengadanan. Tuluy ngodan datang syukur anu kalibet dina ieu pasualan. Tungtungna mangasilkeun kaasupan. Pakowo sanggup mayar tangkal duren panjen ratusan rewu. Mahal teuing sabenerna mah Pak Kades jeung keamanan desa serta aparat kepolisian. Imut-imut kanjut ngadenge keputusan Pakowo nu dianggap kabalinger. Kunaon di henteu tianggangana keneh tangkal duren teh dibayar pikeun dituar. Henteu kunaon lah, urang oge akhir-akhir ieu keur rada nganggur banyaw salah sarua kepolisian eta carita baheula. Ayeuna sekretaris desa nyowehkeun amplop ondangan anu kakara ditarimana. Poe Minggu pukul 12.00 beureung acara dahar bareng minangka syukuran kana kasadayaan saudara Basri nuang tangla duren milikna.
Caritana poe jeung waktu geus cunduk hancengan dina meja kawaling mewah, tapi semewah anu henteu saluyu jeung undangan anu disebar. PRT jeung Pak RW henteu datang. Tripida, camat, dan ramil kapolsek. Nya kitu keneh anu datang ngan kapakades sorangan. Eta oge sabari macetan sirah sigana mah riweuh ku talajak Pakowo. Oke, sekian dari cerita Carpon dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.